Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kesempatan video kali ayeuna urang ngajelaskeun tentang penjelasan masalah tasrifan atanapi dina kitab nama disebut Sorob Kailani karangan Abi Hasan Ali bin Hashim Al-Kailani. Selamat menyimak. Ari ngaran tasrif nyaeta mindahkeun kecap pokok kana rentetanana anu beda-beda. Karena ngudag tujuan harti anu beda-beda. Anu moal bisa hasil eta tujuan kajaba ku mindahkeun kecapna. Contona seperti mindahkeun lapad nasoro kana yansuru. Nasoro hartosna geus nulungan. Yansuru bakal atawa keur nulungan. Ari kalimah asal anu sok dipake tasrifan nyaeta fi'il madi. Dina kalimah Arab aya harap asal, aya harap panambah. Pikeun nganyahukeunana ahli sorob ngayakeun timbangan ngaranna wajan. Anu ditimbang ngaranna maujun. Sakumaha lobana anu ditimbang cukup ku wajan hiji. Wajan terdiri tina pa, ain, lam. Pa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Contoh seperti wajan fa'ala. Maujun nasoro. Nun pa fi'il sabab meneran kana pa fi'ilna wazan fa'ala. Sod ain fi'il sabab meneran kana ain fi'ilna wazan fa'ala. Ro lam fi'il sabab meneran kana lam fi'ilna wazan fa'ala. Ari huruf panambah dina wajan sareng dina maujun eta ku jinisna huruf panambah. Contona seperti wajan ibta'ala mauzun ijtama'a. Asalna jama'a tuluy ditambahan hamzah dina mimitina jeung ta antara pa fi'il jeung ain fi'il. Jadi wajan ibta'ala mauzun ijtama'a. Kajaba huruf panambah teh sarupa jeung huruf asal. Maka huruf panambahna dina wajan jeung dina maujun eta kudu sarupa jeung huruf asal. Contoh seperti wajan fa'ala mauzun parroha. Asalna paroha tuluy ditambahan jinisna ain fi'il jadi wajan fa'ala. Maujun paroroha tuluy diidghamkeun jadi fa'ala mauzun parroha. Ari sadayana bab tasrif eta aya 35 bab. Genep bab pikeun sulasi mujarrad. 12 bab pikeun sulasi mazid. Hiji bab pikeun rubai mujarrad. Genep bab pikeun mulhaq rubai mujarrad. 3 bab pikeun rubai mazid. 5 bab pikeun mulhaq rubai mazid warna kahiji bab kahiji.
dua bab pikeun mulhaq rubai mazid warna kadua bab kahiji. Tah ieu skemana bab tasrif anu 35 bab. Langsung kana sulasi mujarod. Ari sulasi teh sulasi tilu aksarana mujarod kosong tina panambah. Cirina sulasi mujarod bab kahiji nyaeta jabar ain fiil madina ps ain fiil mudorena. Contoh seperti wazan fa'ala yaf'ulu mauzun nasoro yansuru. Tah wazan fa'ala yaf'ulu mauzun nasoro yansuru teh sulasi mujarod bab kahiji. Sabab jabar ain fiil madina ps ain fiil mudorena. Tasrifanana wajana heula. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'latan fi'latan maf'alan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun. Uf'ul ma af'ala af'il bihi af'alu la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Mauzuna nasoro yansuru nasron nasrotan nisrotan mansoron fahuwa nasirun wadaka mansurun. Unsur ma ansoro ansir bihi ansoru la tansur mansorun mansorun minsorun. Eta tasrifan sulasi mujarod bab kahiji wajan sareng mauzuna. Tiasa deui nasrifna dikolaborasikeun antara wajan jeung mauzuna. Fa'ala yansuru fa'lan nasrotan fi'latan mansoron fahuwa fa'ilun wadaka mansurun. Uf'ul ma ansoro af'il bihi ansoru la taf'ul mansorun maf'alun minsorun. Eta kolaborasi antara wajan jeung maujun. Tujuanana supados malakat gampil kakuasai dina masalah nasrif khususna wajan jeung mauzuna, sehingga urang nunuju belajar tiasa cepat mudah memahami jeung tereh kacangkem dina masalah nasrifna. Mudah-mudahan video tiasa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.